Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Jika nangan ada ya sushi, Neng pernah ngasaan, jadi penasaran kumahanya rasanya sushi. Jika iya gitu, jika daging gitu rasanya apa kumahanya? Cing udah gue lah sih Neng masarapana. Tapi kieu geuning sushi teh sangu luhurna lauk. Tapi nah orangnya lauk naon iya? Lauk nila gitu. Lauk jair. Oh, jika nama lauk iya. Lauk sinemo merenya matak oren ge. Neng ratuang heula Neng, sampe angkat Neng. Ya mah. Sarapan heula biar kuat menghadapi hari ini. Sok rada harta geus pangnyiapkeun ku mama. Iya mah. Neng, nah ngaji teh weh kieu aya mah. Ya mah, soalnya kan aya teh aya tes hafalan juz aman, jadi ngajina weh kieu. Karena iya kan libur sekolah, jadi weh kieu ngajina kitu. Oh gitu. Tapi geus apal acan ieu teh hafalan juz amanna. Kade acan. Ya geus atuh mah, kan Neng mah nya ngapalkeun wae jadi geus apal. Halus atuh ari kitu masuk ka omah didoakeun cing lancar engke hafalanna. Amin. Tapi mah Neng minta bekal atuh jeung ngaji. Nah, ai mah Neng ngaji hunggul ge kuat ka minta bekal ieu. Pan eta geus dahar atuh, teu kudu bekal lah. Ya bae atuh mah ni da kuning ge mah dijajankeun kaber, ditabungkeun saware. Ah, kaos nu heueuh maneh mah nabung bari dicokelan we. Emang nabung jang naon ieu maneh teh? Oh ini mah, Neng saya nabung teh mau beli sushi, soalnya Neng teh penasaran nih galewna TikTok kitunya loba sushi ngalewat, jadi Neng teh hayang sushi, hayang ngasaan gitu. Halah susah sushi. Nyieun sorangan di imah sanggup kepelkeun luhurna we make asin peda. Jadi eta sushi. Ih, nya beda atuh mah. Arina sushi mah nya laukna teh lauk anu oren geuning, naonnya lauk nemo, lain lauk eta lain lauk peda. Kumaha sih mama mah? Halah sarua keneh atuh Neng, beurina ge nya maneh teh nabung teh jang anu mangpaat ya. Lain kana dahareun diulik teh. Nya sushi ge bermanfaat atuh mah. Jang beteng bermanfaat jadi seubeuh. Heeh, kumaha maneh Neng we lah ah. Ngan eta mah geus anggeus dahar simpen piringna ka dapurnya. Ya. Budak ayeuna dahareun teh kuat ka rupa-rupanya. Susah sushi. Dikedol sushi mah eta budak biijah ah. Anggoler heula saeutik. Assalamualaikum, Neng, hayu orang berangkat. Har si Jasmine, Neng si Jasmine nyamper buru Neng. Tungguan Min sekedapnya. Ya mama Neng. Pasti si Neng nong can yang dia menyetu men. Nyakela. Sok buru Neng itu karunya si Jasmine nungguan. Lepaskan arum pina mari dang. Mah, minta duit. Hei budak payah teh mau minta biar diomongan teh. Yang enggak satu hari gitu mah Neng mau jadi we minta duitnya. Budak teh dasarnya. Ya tapi tong minta deh nya nepi sore ya. Makasih mah. Lamun kitu mah Neng berangkat heula nya. Assalamualaikum Ibu Ratu, Dewang Dewi Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Purang heula asa kedeung. Neng. Gandeng Jasmine kadeng ku Neng ge. Kan kamu turun ieu meni hayang runtuh deui kaos nu eta. Buru turun bisa sarkeun si Mang Bro. Oh iya lupa maaf. Sorry ya. Angger kamu mah Jasmine lagi stuak taek teh meni jiga monyet. Deh gimana atunya aku teh VW kalau duduk di sini teh. Jadi aku teh kebiasaan duduknya di sini. Aneh kamu mah Min, batu rumahnya VW teh dihandap dina iuh dina angin sepoi-sepoi mah di luhur ka dinu panas. Aneh. Ya biarin we atuh Neng, kan minat orang teh beda-beda adik kamu. Buru nih yang pelap. Heueuh kena atuh kamu teh Jasmine, tapi Min, Neng dek nanya sesuatu ieu. Meni angger deh ada geus kieu teh. Dek nanya naon atuh kamu teh? Bener nanya, lamun teh bener sama aku mau di silent treatment. Iya, meni dak Neng ge nya mau nanya anu aneh-aneh, tapi dek nanya ihungkul. Jasmine, kamu pernah teh sih ngada harus sushi? Ya pernah lah, malah bisa dihitung Minang ya. Aku mah karena kan kalau aku ke rumah bibi aku tuh selalu dibawa ke restoran Jepang makan sushi. Oh Minang kamu mah Min? Nih Neng macam pernah sekali-kali acannya ho. Neng tehnya meni penasaran gitu. Si sushi teh rasana kumaha? Komo di anu naon ngaranna teh anu lauk kuku teh anu ngaranna teh nu simini eta geuning Neng penasaran pisan eta mah. Sashimi atuh Neng kamu teh bukan simini, pasti simini.
Benernya kamu lawan yang Susi mah tinggal minta ke mama kamu, terus pesanan online biar diantarkan ke dia. Gampang kan? Emang sebarang tuh Jasmine susi anu dina online teh? Ya beda-beda sih harga nama, ada yang 100.000, 70, 75, 80. Tapi kalau sashimi mah ya biasanya di atas 100.000 karena kan itu mah langsung dagingnya hongkol nggak pakai nasi. Lu bener Jasmine eta teh? Meni mahal-mahal teuing sushi teh. Lamun neng minta duka si mama juga mau dibere da. Ya mama neng sushi teh kudu nabung we juga nanti 2 minggu. Ting 2 bulan. Ya emang rada beda hal makanya ya aku mah makan sushi teh kalau aku ke rumah bibi aku aja we. Kamu mah genah nyamin, uang ka imah bebe teh dibere sushi. Neng milu atuh engke mah ka imah bebe kamu min, betul. Di dasar si Neng nong nih ka era dia. Tapi kamu nah make sepatu ya teh? Kan mau ngaji sekarang mah bukan sekolah. Hareuh geuning nanya Neng make sepatu kan namanya ngaji hungkul. Neng teh ingetan ka sekolah ayeuna teh Jasmine. Maras Neng ieu ah. Dasar kamu make selini-lini Neng geus fikun jigeuna teh. Nah, can marangkat ieu teh geura marangkat yang telat, juga geura marangkat. Iya mama Neng, tadi atuh udah sini ngajak ngobrol wae jadi kita teh ini nggak berangkat. Deh, nah jadinya nyala ke Neng itu Jasmine. Sok-sok gerak rangkat juk. Nyangga satu Neng maka telanya mah. Assalamualaikum Dewang Dewi Mama. Imin. Hayu Neng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, ari sushi teh ngadaharan make saus apa make kecapnya? Ya make soya tuh Neng, make kecap asin Jepang makan sushi mah. Oh gitu eta teh. Neng jadi beki penasaran iku mah rasana. Yang kedua atau itu mah, hayu ini tak menik, tinggal geus poek ya, hayu Hah? Poek? Oh gening nah, itu tiba-tiba poeknya. Aneh cuaca teh. Budak etap nih kekehnya karena susi, pemelikeun kitu beuteung ngomong wae. Allahumma anta antuma aduh Ica teh kuat enggak. Ica, nah acara angkat ngaos ya teh, lain aya hafalannya. Ya mana soalnya Ica teh tadi disuruh dulu beli aci sama Mang Oyun buat bikin ciwang. Jadi belum berangkat Ica teh. Terus Ica ketemu kucing, manggil dulu kucing. Oh gitu Ica. Ngan iya Ica, mama Neng tadi nanya. Ari Ica pernah nuang sushi ente ya teh? Oh belum mama Neng, Ica mah belum pernah makan sushi. Soalnya Ica teh ini takut keracunan. Kan Ica mah makan escargot ge ini keracunan. Naon escargot teh Ica? Takeong sawah. Ari si Ica misuk aya we nya. Saat tu geura angkat we lah mama Neng mah kurangnya eta hungkul juga geura angkat. Iya mama Neng. Nah si Ica eta leumpang kuat kali laki itu. Loba teh ngadar ieu kitu ngadar keong. Hujan nih. Nyetan apa poean ah. Ayeuna geus panas deui. Tadi teh hujan isuk-isuk teh cedeung. Ari cuaca tidak bisa diprediksi. Bunda, keur dasar warung ieu? Maknya, mama Neng teh keur dasar dagangan. Waya dieu waya. Bunda, mama Neng nanya ieu, ari Bunda geus pernah can ngasaan sushi anu ieu geuning sangu dikepel-kepel terus luhurna teh lauk ata anu eta pernah teh ngasaan? Maknya, tak acan sama Neng, Bunda mahnya can pernah ngasaanon sushi, yo. Kan atanya eta mah laukna teh. Terus ieu nu paling penting nama mahal eta teh. Maknya teu mampu Bunda mah. Emang sabarahaan kitu eta teh Bunda? Ya duka mama Neng tak apal Bunda ge maknya. Tapi nya juga nama pasti mahal eta teh. Soalnya pan di nasi Padang ge nya eta kepala kakap udah dipasak mahal. Komodi anu atahna maknya. Oge sih nya. Komodi eta mah dahareun kota pan pasti mahal juga nanti. Emang kunaon kita mama Neng ya teh nanyakeun sushi ka Bunda? Mama Neng rek ieu rek meuli sushi? Lain jang mama Neng Bunda tapi jang si Neng ieu. Soalnya ti isuk-isuk eta si Neng ngomongkan we sushi dikalieur eta ngadengena. Jadi mama Neng teh geus sepang meulikeun we sekali-kali mah bete ngomong wae. Oh gitu. Maknya bener mama Neng jang budak mah ieu kudu sakali-kali ieu dipameulikeun kitu teh. Bae pinter apaan omega naon? Omega wati ini. Maknya lain omega naon eta omega 4-nya eta. Bunda rek mangelikeun eta meungpeung dikirim eta ku si Budi, tapi mana teh bingung ieu teh nya meulina di mananya? Ka mananya mama Neng meulina? Maknya salah mama Neng mah nanya Bunda kan Bunda mah atuh can pernah meuli ieu maknya. Bunda jajan. Mangga Neng Ratna rek jajanan maknya. Beli apa ya? Ada asap rojan juga ternyata di sini. Beli apa kamu?
Meniku anggernya mana mah Ratna asa-asaan wae. Maneh mah teu meunang naon ieu keur ngobrol we unggul jeung si Bunda. Oh gitu. Ya udah deh Bunda, Ratna pesen ini aja deh. Cicos goang. Maknya, teu aya neng cicos goang mah. CF ieu di pasarna tidak ready. Kewe atuh lamun ready kubuna bejaannya. Online heula batu. Ya nggak ada ya. Padahal Ratna teh ya pengen cicos goang ini teh. Ya udah tuh kalau nggak ada mah ini aja, sebelah aja deh. Sebelah jadul. Siap neng, tapi kalanya bundanya kota susuk di dapur. Maknya, kalau Ratna yang mana tumben ieu teh aya wae kieu? Teu gawe? Oh, hari ini mah Ratna ini masuk sip apa? Sip malam, sip 3. Oh, gitu. Tapi Ratna ieu emangnya pernah ngadar sushi encan? Ya sering dong, Ratna mah sering makan sushi. Kan Ratna suka me time, tahu nggak me time? Alias pergi-pergi sendiri gitu. Ke mall perginya, terus makannya makan sushi. Gitu. Kenapa Elsa nanya itu? Ah, henteu ieu mah maneh mah deuk ieu deuk mangmalikeun si Neng caritana teh. Tapi bingung ya teh, kumaha cara mesen sushi apaan maneh mah orang lembur ieu, teu paham ieu. Ya mau beli mah tinggal beli atuh Elsa kamu teh. Tapi kamu belinya mau online apa mau langsung datang ke sana? Emang bedana naon gitu eta teh Ratna? Ya beda di harga dong Elsa. Tapi nggak beda-beda jauh sih sebenarnya. Tapi kalau di online itu ya harus bayar ongkir karena kan dianterin makanannya. Beda kalau kita langsung ke sana. Harganya pasti lebih murah. Oh gitu. Berarti atuh mending datang langsung ke ditunya. Belo yang murah gitu. Iya kata Ratna mah mending kita langsung ke sana aja. Biar sekalian kita lihat kan susinya mau yang kayak gimana bentuknya. Kan kalau kita ngeliat mah lebih afdol gitu belinya juga. Oh gitu. Tapi iya Ratna, lamun dek meuli sushi teh orang kudu boga duit sabaraha 500.000 cukup teu? 500.000? Mana loba-loba teh arek kamu Elsa. Dengerin ya, sushi itu gak semahal itu. Yang 50.000 juga ada tahu. Har murah geningnya. Panjang mama neng teh hiji nanya hiji sushi teh 100.000. Borot cek mama neng teh geus saya beli 5 tong loba teuing gitu. Itu mah tergantung aja kamu mau beli yang mana. Gitu. Oh gitu. Nuhun atunya ya atas informasinya Ratnanya. Lagian Elsa ya, kamu kok tiba-tiba pengen sushi sih? Kan kamu biasanya juga makan ini atuh. Makan pindang sama asin kere. Har eta si Rawing, pangis ngomong iya mama neng teh dek mangmalikeun jang si Neng. Oh iya ya, Ratna lupa. Mau diantar gak sama Ratna ini ke kotanya? Emang mana daek gitu nganter mama neng ke kota? Ya Ratna mah hayu-hayu aja sih. Kebetulan ya, Ratna juga pengen ke mall ini teh, pengen jajan-jajan. Nah, alus atuh ari kitu mah. Mama neng teh sebenarnya teh bisa ieu pesena. Jadi maneh kan pesenannya, pan maneh mah mineng. Ya udah hayu atuh, tapi siang ini ya jangan sore. Soalnya kan Ratna ini kerja malam. Takutnya kalau pergi sore pulangnya kemalaman. Heueuh bae beurang ge teh naon penting mah diantar ya. Ya udah atuh kalau kayak gitu mah. Tapi si Bunda mana ini teh ya meni lama pisan pirang ngambil susuk ge. Ratna mau pulang aja ah. Asa bilang ke si Bunda ya, pesanan Ratna nanti dianterin ke rumah aja gitu ya. Heeh, kayak kumaha yang diomongin ke si Bunda. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah ya, Ratna pulang dulu. Makasih Elsa. Ayo. Coba cacir. Si Ratna jadi pan eno ngantar mama neng balik sushi teh ah. Maknya, kamana neng Ratna? Oh maneng, balik itu eta teh terjadi jajana. Jadi Bunda, tapi cenah yang diantarkeun pesenana. Bari jeung naha Bunda neangan susuk teh lila-lila teuing ya. Maknya, iya atuh dah si pingkramat ieu teh nya nyelip ya di narak piring. Mun kitu mah Bunda nyeun keun ieu nya ceblak neng Ratna maknya. Heeh sok Bunda, tapi Bundanya jigana ieu mama neng teh jadi meuli sushi ka kota teh. Maknya, anu nganter atau kumaha eta teh mama neng jadi sagala. Harap-harap geuning. Heeh anu nganter Bunda si Ratna. Eta bieu ngomong nanti cenah hayu diantar ku Ratna bari sakalian ka kota kitu cenah. Oh gitu maknya maneh Bunda ge hayang tuh mama neng ka kota yo. Bunda ge hayang jajan ya. Maknya nya hayu atuh Bunda arek milu mah betiluan kitu ngabring ka kotana resep jiga nanti urang bari sakalian piknik. Hayu tapi maknya iya kata mama neng Bunda teh pan warung udah gajagan sih kana eueuh. Jadi terjadi Bunda tuh jadi milu menya. Ya geus Bunda ari kitu mah atuh tong milu lah. Warung ieu lebar bisa anu ngagotong. Menya pan lagi mah jadi mama neng maknya. Punten Bunda maser. Maser naon Mas? Ya seperti biasa Bunda spaghetti carbonara. Maknya siap Mas, ku Bunda jieunkeun nya. Tapi Bunda ngajeun anu si Ratna. Maknya Ari mana geus di mana Imas? Baju kuat kabar segitu ya teh. Geus nyusuan tuyul. Har, bosnya geus nyusuan tuyul. Oh, beda Mas pesugihan. Ya mah geus ieu karek anggus nyusu. Teu ketinggalan tuh loba tuh nyusuan Mas. Capek Mas tuh. Capek otot tangan Imas. Nah, atuh mah lain ganti heula maknya hayang ieu mah teh biang keringat. Kagok Bunda apa nama geus teh lanjut deui. Tapi yang tuang heula kitu.
maknya yang ngos atuh eta mah kumaha Imas lah. Weh, udah ngarojak ayo ah. Imas tadi geus nape bu anak ke bawah RT. Ayo ngarojak deh sang Imas ya. Maknya balik pisan Imas, buna teh keur ieu keur hayang anu hasem-hasem yuk. Hayu atuh hayu. Mama neng mah maleulan Imasnya, hampura ieu absen heula ngarojakna. Har. Nah ya teh mama neng tumben bisa nake mama neng lamun diajak ngarojak teh pangheula nah hayu. Kenapa ini? Iya mama neng teh dek ka kota jeung si Ratna eudek meuli sushi. Har. Mending gitu aja mending yo. Boleh sushi sagala. Sushi milik kita. Lain loba gaya Imas. Ieu mah mama neng tanya dek mang malikeun si Neng kitu karunya. Jadi dek ini ka kota ieu teh diantar ku si Ratna meuli sushi. Har, mending jauh-jauh teh enggak kota ya. Di tukang sayur anu dekat kuburannya aya eta sushi teh. Nanti iraha tukang sayur eta dagang sushi Imas. Maknya di tukang sayur sushi iyo. Lain sushi meureun eta mah. Pindang. Sok teu percaya. Anu maneh mah nya. We Mas bawanya Imas soalnya tadi mola saya mah so. Kalanya ke baca kota. Tungguan. Emang aya kitu Buna? Rarasaan si ibu anu deket kuburan mah eta mah dagang sayur hungkul da. Mun samemehna da dagang songkoneng. Tapi da henteu dagang sushi mah. Oh nya maneh. Da asa teu dagang ieu teu dagang sushi nya si ibu sayur eta mah. Dagang lagi ieu. Duran kamari mah Buna ngeuleut ah. Maknya asa teu geunah rarasaan ieu teh Buna. Jika nama mal balik eta si Imas teh. Maknya maneh jika nama mal balik da si Imas eta. Ya tinggal Imas geus mau sushi di tukang sayur. Penasaran? Kita buka ya. 1, 2, 3. Aduh saya. Tara sushi. Ya si Imas mah teu balik ari maneh. Sushi Imas lain leupet. Maknya leupet atuh eta mah Imas mun teu balik pisan mana ya? Maknya Alam mending seru kene. Sushi ya ge. Sushi Cibadoyut. Tuh, aya indungna ya. si Imas ari taeun tehnya sok tuman aing. Sarua aja guys sushi mending. Tapi sushi beranak tuh tinggal. Aya indungna ya anakna. Tuh. Oh neng bade. Pardon jauh gini nya. Kudu lah. Neng gerak sarap. Aku udah ngomong tuh kayak Neng, di gerak sarapan Neng. Gue liat ke depan. Neng, di gerak sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dia tuh gimana? Ya humahuna antum ma antum anti antum ma antuna anana. Aduh. Lah jeung naratna teh ngomong nih mau. Munyah. Tuh, Buna asa tegenang. Wajar. Tapi ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu ya, deh kan ya. Aku mau. Tapi ibu-ibu pan ya teh. Panas ya. Jadi lagi. Allah, sarokeun. Apa nih guys sosis? Sosis. Gigit. Mana yang badai ya?